Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngeresakeun sindang manawi katampi mangga sim kuring seja nyarioskeun salesewes pidangan urang Sunda. Para mitra Pasundan, salah sawieuh carios di zaman gerombolan di wewengkon Tatar Pasundan Jawa Barat, nyaeta di wilayah Talaga, Majalengka sareng sabudereunana, nu mangrupi carios tinu kagungan paninengan kalawan nami pena Bapak Rais Purwacarita. Giri Hanjuang melak paninengan tahun 1858 zaman gerombolan di Talaga Majalengka. Sumangga wargi. Lembur kuring teh nelah kampung Babakan di wilayah Talaga Majalengka, kalayan salah sahiji wewengkon anu mangrupa leuweung teh nyaeta wewengkon Lebak Huni, Sisieun Lengkob Pasir. Kacarioskeun lembur teh memang mindeng di anjangan Karaman, nu arinyana teh menta bekal pikeun mileuweungan cenah di gunung ngadon gerilya ngalawan tentara nu ngamarkas di lembur atawa di Palebah sabudeureun lembur kuring. Meh saban minggu aya bae kajadian cegatan ka patroli tentara di gunung. Lamun geus aya kajadian cegatan nu niwaskeun tentara sarua kitu teh, moal henteu isukna bakal aya razia ka masyarakat nu dicuriga jadi telik lawan salah sahiji kulawarga di eta kampung nu kahirupana teh bisa digolongkeun ka cida masakatna kahirupan kulawargana teh nelah kulawarga Uwakuca. Uwakuca teh nyaeta bapana kada sobat kuring jeung Ceana. Maklum hirup di pangungsian inyana teh. Eta kulawarga teh satatna pindah ti sejen lembur ka lembur di deket kuring. Lemburna teh jadi sasaran karaman gorombolan. Sanajan malarat sagala walurat geus jadi bagian kahirupan kabeh jalma mangsa eta. Tapi kanggo Uwakuca mah digana teh langkung abot dibandingkeun kulawarga kuring. Wakuca teh lebe kampung mitra. Sarta anjeunna oge janten imam tajug anu kalintang di pikakolotna ku urang lembur. Tapi pangkat lebe teh mung saukur sesebutan da lain kalungguhan. Anjeunna teh teu digaji, teu dibere bengkok sakumaha ilaharna pamong desa. Kabeneran kampung Babakan Talaga teh pernahna tebeh sisieun pisan lamping gunung. Jauh pisan ti asrama tentara TNI. Jadi gampang pisan karaman nu ti gunung teh manggihan urang lembur. Nu matak sangkan teu jadi ancaman saban usik ditodong nyaku urang gunung nyaku tentara. Antukna asam mending pindah ngungsi kadeketan bivak deket imah kuring teh mitra. Sanajan Uwakuca teh kokolot lembur, tapi waktu Uwakuca ngungsi ka bivak teh rahayat Babakan mah teu milu parindah. Angger bae marari nama jongjon di lembur.
Germa ongko saban aya urang gunung atau karaman golombolan turun ge datang nate ukur ka uca. Sarang langka manggihan urang lembur sejena. Uyuhan kitu nate lembur teh kapan dikepung ku kahariwang jeung ka melang. Sagala rupa pangabutuh mangrupa barang langka jeung hese manggihanana. Di mana teuing aya nu dagang? Aya oge pasar kojengkang saban poe Rebo oge uyuhan. Nyaku uyuhan teh nu dagangna darai keneh daratang ka eta petempatan ka dieu. Bari maranehna teh nyorang jalan nu hara-haraeun ku lempang ngatik aya kana 5 jamna. Sedengkeun aya nu dijugjug lembur nu jalma-jalmana sareng boga duit. Tapi da zaman harita meureun zaman revolusi, zaman sagala susah mitra. Dagang teh geus teu ngitung lengkah-lengkah, teu ngitung deui kacape. Nu penting usaha jalan teh bisa ngimbang kana cangkudna tuur. Mitra Pasundan mulia, naon-naon rupihal nu bade dipedarku kersana Bapa Rais Purwacarita kaluyu sareng paninengan inyana di Talaga Majalengka sanes mung saukur darderdorna senapan atawa bedil tentara jeung gorombolan, tapi langkung nekenkeun kana perkawis kahirupan masyarakat nu sabagian ageungna walurat jeung sangsara. Mitra Pasundan, kada nyaeta salah sawios putra wauca teh nyobat jeung kuring. Inyana mah lamun nyarita teh sok sanajan ka kuring teh meureun sahandapeunana, tapi bahasana teh sopan pisan. Kawan-kawan inyana teh ngagunakeun bahasa anu sedeng, tapi lamun nyarita ngeunaan kolot-kolotna atawa kolot-kolot kuring, inyana teh make bahasa nu kalintang sopana. Harita teh kuring jeung kada aya di wewengkon Lengkob Pasir. Sasatna mah nyaeta di hiji wilayah nu disebut Lebakuni. Kuring jeung kada putra wauca teh ngararit. Carang kageus pinuh ku jukut hejo. Sisi-sisina geus didedet sangkan pasek teu awur-awuran mawana. Ngaha jadi sesegan ku jagong beunang alati kebon ini. Teu lila ngadaguan kada. Nyaeta sobat nu tas ngalajambu di Lebakuni. Sisieun Lengkob Pasir. Manehna sagancangna ngurunyung tina jajalaneun munding. Nyuai kendang daunan harendong jeung saliara nu nutupan jajalaneun. Manehna mucunghul liri barat antarja nu mumbul di jero bumi dina carita wayang. Tos kekengingan jang? Manehna tumanya bari bus neundeun jambu nu diwadahan duduku samak. Nyaeta dina hurunan jukut nu manehanana. Lumayan geuning di dieu mah. Da. Loba jukut pait. Harangan oge jeung doblang. Embe nu kuring mah pan keur nyusuan da. Gawok temen upami di parab jukut kieu teh ye. Nya. Ceuk uing ge mending kacileutik. Ngarit mah. Culu ge di dieu mah seueur. Kiri nyugararing tu geuning jang. Ngala jagong kagungan ini jang. Nya. Iya ya dilebetkeun kana sarangka. Resepnya da nya. Jukut meunang, jagong meunang. Alhamdulillah. Tuh dipalih gawe lebe mah asal daek ngalana wae jang.
nangka hideung jeung nangka minyak mani runtum teh na tangkalna. Kagungan tuang aki mana teh nya? Mohon da. Rakata kurunan jukut di talian page. Jung ditanggung, kuring mah dengan salayan cukup disuhun bae. Manehna luak liuk wanci gesedeng manteran. Yang, hayu enggal. Siang. Tekedah batu da antos. Hayu. Bilih aya nu hanjat manten ti gunung. Nu dimaksud hanjat ku kada teh nyaeta karaman gorombolan nu biasa ngaganggu urang lembur. Nu keur gerilya di leuweung cenah mah rek ngarebut kamerdekaan, ngadegkeun negara Islam. Teuing da beuki mahabu beuki dieu teh. Rahayat masalah salalawasna. Katempo mawa kadaharan ka leuweung. Krekek ditewak ku tentara. Rek mawa naon mawa sangu ka leuweung nepi ka 2 bungkus kieu. Kitu ceuk maranehna teh. Rek maraban gerombolannya. Kitu ceuk tentara. Bari ti poporongos ka masyarakat. Dinten teu ge angger. Dampaleungeun mah ngacilbet kana palebah beungeut. Mun katempo mindeng ulin ke asrama, padahal mah dume hayang kabagian uyah jeung minyak tanah di asrama. Isukna saurna teh mitra, moal henteu bakal didatangan ku urang leuweung geledegan. Teu kapalang, sakalian diseret ka leuweung geledegan, tara kadenge deui mulang deui tinggal ngaran. Kuring dihareup dituturkeun ku kada. Mimitina mah turun nurugdug mapai jalan munding, beras kalebak nengklang sawah lebak. Mapai-mapai galangan sawah nu sisi-sisina teh aya solokan, benteur jeung parae ting jelepret. Lalumpatan sireun ku sora gedig anu ngalaliwat nyata kuring jeung kada. Tuluy ngabekuk nanjak nyata ka pasir tamiang. Lumayan rada ngergeh. Napas teh reng hapranjug. Beak tanjakan anu ngerge dina memunggang pasir katenju lembur geus deukeut. Tlo heula carangka juku teh diturunkeun. Beureuh rek ngala napas heula sakedeung. Kada oge putra uaucan urutan kuring. Tanggungan ditangtungkeun sisi jalan satapak nu kalemburkeun. Nyawang deui ka tebeh handap jalan satapak urut nanjak mani nanggeuh. Tapi eta kamelang reureuh lila teuing teh. Gancang wae indit deui, tinggal mudun saeutik beras wae kalembur kuring. Mitra geus rada lila oge kuring sosobatan jeung kada teh. Manehna mah urang kampung babakan. Sadesa keneh jeung kuring ngan geus lila manehna teh ngungsi ngadan bubuara nyieun saung sisieun imah kuring. Maklum zaman genting. Rea tanah kosong nu ditinggalkeun ngungsi ku nu bogana. Nu aya di lembur ge teu pirajeuneun ngagarap sawah da teu kaur teh sok disaba wae ku karaman gorombolan. Kada jeung indung bapana ge ngungsi ti lemburna. Sapertos dicarioskeun tadi di payun sabab lemburna teh mindeng kagiridig ku karaman gorombolan. Rada leuheung di dieu mah nya teh di lembur kuring mah sanajan sarua teu aman ge da ieu mah teh teu pati jauh ti bipak asrama tentara. Di bipak asrama tentara Talaga kurang leuwih aya 3 kompi tentara TNI nu ngamarkas di ieu pilemburan atawa di ieu wewengkon pernahna ukur kahalangan ku pasar Kojengkang. Kacaturkeun hiji waktos datang hiji bantuan tentara mani aya kana 5 trukna kalembur kuring jeung sabudeureunana.
Aplusan cenah mah, tentara nu aya di Bipak diganti ku tentara di markas Telaga Majalengka. Yang urang sare di nini wayu, peuting ieu mah. Pun biang nyaeta manonghol ti palebah lawang panto goah bari ngagandong buntelan pakaian. Aya naon kitu mah? Pan bibi cengarek dilamar ku Mang Herman. Oh, Mang Ulis merenya mana? Nya Sujang, hayu mempengcaan kene jalu. Gura-giru rurusuhan. Kuring nuturkeun jadi indung di jalan papanggi jeung kada. Bade ka mana, Bu? Mun direbu ku sasandakan? Jang kada. Jang kada. Reka pun biang ibu teh. Si Nyai rek seseurehan. Oh, muhun. Wilujeng atuh, Bu. Kada unggeuk hormat nganteur ku teuteuk anu anteb. Kuring ge ngalieu ka manehna bari seuri itung-itung pamitan ka kada. Kocap anjog ka tepas imah. Dina golodog nyampak biicah keur ngobrol paduduaan jeung Mang Isnen nyaeta urang batalion. Pangkatna kakara prajurit 1. Bebeureuh biicah Mang Isnen teh. Sanajan keur apel ge bubuhan zaman genting mitra, angger bae make seragam lengkap tentara TNI. Senjata nyata senjata kari jeung parabot perang sapuratina. Teu aneh ieu dageus biasa. Duduluran geus daratang hempak merbayaksa di tengah imah. Nungguan tatamu ti kulawarga Mang Herman nujang jirek datang ba'da isya. Susuguh rupa-rupa kadaharan geus mayakfak di patengahan ruangan imah nu diamparan samak indih hiang. Puna aki sareng pun nini geus calik sila mando jeung emok digigireun lawang pangkeng. Gigireunana ngalingkung bibi jeung emang. Kuring mah jeung anak duduluran sejena teu arasup ieu dititah arulin bae di luarin imah. Sabot jongjon arulin di buruan. Dak dumadak Mang Isnen nangtung. Tuluy inyan rurusuhan kabeh tonggohkeun. Jigana mah reka markas Bipak teh kuring nyampeurkeun ka biicah nu keur nangtung. Nyata ngawaskeun inditna Mang Isnen. Bi, aya naon bi tuh? Mang Isnen angkat. Tak cenah pan aya piriwit ti asrama genting jigana majang. Nya bae teu pati lila kadenge sora pating beletak nyaeta ti beulah wetan. Mang Udin jeung Mang Uman brag-brigbrug kaluar imah bubuhan imah panggung. Dekaop katintak sok gandeng jeung pikamelangeun. Oh, serangan geuning. Cah, ka mana Isnen ieu? Ka asrama saurna aki, nembe aya piriwit. Oh, jiga nama kampung babakan nu ditarajangna teh nya. Aki nonghol ti jero dituturkeun ku bimamai calon panganten. Ki, moal angkat musik ki? Kuring milu ngarewong. Jauh lah babakan mau jalu. Pantu aya tangara ngungsi ti kemitna ge, tenang bae di dieu di imah. Mitra Sunda teu patos lami kapireng sora ting kadepuk sapatu tentara. Kurang leuwih aya 5 regu nu ngaraliwat ka hareupeun imah muru ka tebeh wetankeun. Nya kuy euy, babakan jiga nama nu diserang teh ki. Ceuk Mang Idin ka aki. Sora pating beletak beuki handaruan.
Perang campuh jika nama antara tentara jeung Karaman. Di tebeh wetan katenjo cahaya hibar, sumirat nyangan langit luhureun lembur. Teu nyaho carita saterusna mah kumah kaayaan di kampung Babakan. Sumawana nanyakeun tentara atawa urang leuweung geladegan nu tiwas ngan ceuk Mang Sarwidi nu isukna ulin ka Aki. Cenah perang teh lain antara tentara jeung gorombolan. Sanes nitra. Tapi antawi saha? Tapi gorombolan jeung gorombolan. Cenah aya mayit gorombolan ngababatang tujuhan. Teu pati nyaho saha-saha nama. Ngan di antarana aya duaan pamuda nu tiwas di dinya teh urang tatangga lembur. Si Ukar jeung si Kundang. Jago voli nu mindeng marag ka lembur kuring. Mangkaning lapang poli teh pernahna hareupeun pisan asrama tentara. Waduh, teu nyangka ki. Makasih Ukar mah kawentar cemes geledegna. Ditahan teh mata kengkong leungeun nu narimana. Undang pun kitu deui toser nu teu aya duana di wewengkon urang mah mindeng di Bon cenah ku urang jauh. Ku urang ge pan sok sering ki. Ceuk Mang Idin ukur gogodeg. Si Ukar mah main balna ge. Jangkar pan euy. Sarang langka aya lawan nu bisa newak bal nu geus napel dina sukuna ari geus ngadribling teh. Nya terus bawa bal terus teh hese pisan dicegatna terus we. Hebat eta mah. Ceuk Mang Uman oge mairan. Mitra Pasundan kataturkeun isukna memang ibur tur tagiwur lembur teh. Kabejakeun 40 imah di kampung Babakan kabeh rata jeung taneuh. Nyaeta diduru ku Karaman teuing nu mana Karamana. Nu nyesa teh ukur tajug sahiji jeung urut imah wakuca memeh inyana pindah ka deukeut imah kuring. Pabeubeurang kuring nuturkeun emak mawa buntelan urut peuting acara lamaran teh. Inget can ngarit. Kuring teh kudu ngarit rutin lantaran kulawarga teh boga ingon-ingon. Kuring inget ka ingon-ingon sok sieun dipaling ku gerombolan. Leos kuring kaparanje. Nyampak teh aya sobat kuring nyata kada putra Ua Uca keur maraban dombana. Gancang kuring nyampeurkeun ka inyana. Mitra kada jongjon maraban domba bari tungkul ngeluk ahlum. Kuring hemeng. Tetela kada teh mang marabkeun domba kuring. Kang kada. Nuhun mang marabkeun. Kada ukur unggeg. Barang kukuring direret paromana geuning cimataan. Panonna teh malah rada bintit katingalna teh. Kang kada. Kunaon Kang? Kuring oge reuwas. Kada ngalieuk alon pisan ka pebeh kuring. Panonna beueus ku Cipanon neuteub semut ceuleuyeuk. Paromana pias koleas jiga nu geus dicabut sukmana. Kang ada. Kunaon Kang? Kunaon? Aya naon? Caritakeun ka kuring. Jang. Jang. Kunaon Kang? Kunaon caritakeun? Kang. Jang. Abah. Kunaon Abah? Kunaon Abah Kang kada? Abah diculik, ya. Diculik Abah. Kitu cekada bari seguruk manehna ceurik leungeunna meungpeunan beungeut nana leukeum kana paranje. Kusaha Kang kada? Kusaha diculikna? Kuring nanya rada lalaunan bari satekah polah ngusapan pundukna kada. Kada ukur gideg. Sanggeus rada lila inghak-inghakan geus leler. Manehanana tanggah bari leungeunna ngarawel sundung jukut nu geus kosong. Duka teuing Jang.
Pangna abah ngungsi ka dieu teh pan sasadina mah rek nyingkahan purba sangka da bubuhan abah teh kokolot lembur di ditu jang. Tapi ku urang tonggoh angger dituduh, ku urang landeuh sumawona, tentara ge nyangkana teh sarua gorengna ka bapa teh. Itu jang. Perkawis abah, terus aya wartosna teh acan Kang Kada. Atos jang, atos. Kumaha cenah Kang Kada? Kumaha wartosna? Ya, nyungakeun wae. Tiwas jang. Hah? Kumaha? Tiwas abah teh jang. Layeuna ge kakara bade dicanak ka gunung dam layeuna teh ditinggalkeun di wewengkon Lebak Cibogo cenah mah. Kuring barang nguping naon dicaritakeun ku Kada. Sarua milu nalangsa sedih kabina-bina barang nguping naon disaurkeun ku Kada yen Wakuca ramana Kada tiwas dina atawa di Palebah Lebak Cibogo. Kuring ukur tungkul ngahruk teu karasa panon beueus ku Cipanon, karunya ka Wakuca, karunya kawa iruna, oge kaceuanah jeung ka Kadana sorangan. Kurang kumaha hirup malarat rosa, dahar isuk teu sore, diuk eueuh ragap taya, masih angger bae kudu jadi korban perang. Nusanyana kuring jeung kulawarga Wakuca mah teu nyaho acan jujutanana. Teu aya nu ngagaji Wakuca teh. Mitra, teu aya nu ngaleler kalungguhan di organisasi mana bae oge. Tapi angger manehna kudu tawur nyawa demi kepentingan perang para gegeden nu teuing di mana cicingna. Ukur kekecapan ka Wakuca. Abah nu dipikap kolot di eta wewengkon. Tapi patarosana duka abah nu saha tuh mitra? Cag mitra. Girihan Juang Melag Paninangan tahun 1858. Cag mitra Sunda. Hatur nuhun sareng hapunten nu disejatina samudaya kalopatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.